Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya PDMR. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channelnya Densonic. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina bangsa kerletik dina lengnengkung di ayun ambing. Ayeuna geulis anak geus manjing dewasa. Daleng nengkung di ayun ambing kabale nyungcung bager anaking. Bral. Niatan ku hidup ibadah ke Allah bager. Di ayun ku kanyaah, di ambing ku kaasih ibu jeung abak bager. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanggaan bapak, kebanggaan mamah bagur anak ini. Luruskeun hate hidup anu teuas bagur. Luruskeun hate hidup anu bantangul bedegong geulis anak ini. Sabab di payunan hidup geulis anak ini lain sasaha bagur anak ini. Dua ciri pahlawan keur hidup. Agung geulis anak mulia bagus. Lahan sebatang bapak geulis anak disebat ku hidup. Agung mulia geulis anak di payunan hidup bagus. Anak pelantara lahirna hidup ke alam dunia geulis anak lamun hidup nyebat ibu dina lisan hidup anu alit bagus. Geulis anak so diangkat geulis anak ini sampean mamah geulis tugas ngangkat harkat derajat hidup bagus. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kanya korban tebusnya. Subhanallah. Baca tulisan lagi. Subhanallah, bijikan di mama. Ayah kelih bagus Allah Akbar. Pahlawan-pahlawan hidup geulis anak. Bapak Yonce Ahyadi, Ibu Haja Islumin SPD, kali Ibu Haja Nur Hasanah SIP. Mangga nami-nami udah beri sepat kanggo siap-siap aya di payun palaminan siraman. Oke, panginten. Insyaallah urang masih kene ngantosan di pangantinan getos raksukan katinggal di palaminan. Ibu kali ramana pangersa Bapak Dr. Haji Tatang Yusuf kali Ibu Hajah Yuyun Sri Wahyuni nuju ngeri-ngeri keula cai barokah kana gentong siraman. Nami-nami nu deme disebutkan.
tamaskeun ku hidup. Anu syukur hidup nanti kerajaan apa? Satu cek satu cek. Ya, sarajana kangge semoga sarajana kangge siap-siap 7 jam ini Ibu Hajah Ratna Juwita nenek di papahna sekali-sekali nu sanes nama nu sanesna sekali siram Ibu Hajah Ratna Juwita hidup saya anu ngocor mangrupikeun hiji kokocoran kanya apa turun mama. Oke saya anu herang ibarat herang na ibu ramah hidup ngurus hidup di alim gegeun kasakia ageungna istuning tanpa pamrih bageurana king. Insyaallah hidup baris ngarumah tangga salawasna sing panjang punjung lulus banglus luhur kuta gede dunia sing sakinah mawaddah bari warohmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Rubina saatos rengsekna i pangguduan aku yang wakala ala nabi gusti nanging kayu kenapa ibu benar dongais orok ulangi remoro dongais orok ulangi remoro sebab kejadian orok dialunkan duit di borok siap betul siap dua siap Alhamdulillah. Bapak kalau Bapak. Ya, ampun. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah.